Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Ibu Pipit dina pangajaran basa Sunda. Nah, dina danget ayeuna pangajaran basa Sunda urang diajar ngeunaan rarangken. Nyaeta ngeunaan rarangken ar jeung rarangken al. Naon ari rarangken teh? Nah, ari rarangken nyaeta rarangken atanapi afiks mangrupakeun bagean tina pangwuwuh kecap. Nyaeta unsur-unsur anu ditambahkeun dina wangun dasar. Rupa-rupa rarangken nyaeta aya rarangken hareup atanapi awalan, rarangken tengah atanapi sisipan, rarangken tukang atanapi akhiran, jeung aya barung atanapi gabungan. Nah, fungsi rarangken ar jeung al keur naon? Nah, ari rarangken ar jeung rarangken al fungsina nyaeta pikeun ngawangun kecap rundayan jamak. Ngawangun kecap rundayan jamak. Wangun dasar anu diwangun bisa mangrupa kecap pagawean atanapi kata kerja atau sanesih kata kerja atanapi kecap pagawean aya oge kecap sifat atanapi kata sifat atau adjektif. Rarangken tengah ar jeung al umumna diseselkeun di tengah kecap atanapi wangun dasar. Contona harasep. Tapi aya oge anu pindah tempat jadi kahareupeun kecap saperti aramis, alimbit, aralus jeung sajabana. Tah, ari rarangken tengah ar jeung al teu ngarubah fungsi kecap asalna atanapi dasarna jeung ngabogaan harti loba. Jadi rarangken tengah ar jeung al mah teu ngarubah fungsi kecap asalna jeung ngabogaan hartina teh loba. Mun aramis loba nu amis, arimbit loba nu imbit, aralus loba nu alus, karasep loba nu kasep. Jadi angar fungsi kecap asalna teh, tapi hartina jadi loba. Nah, ieu contoh kecap turunan tina rarangken al. Kahiji aya rarangken ar diseselkeun dina kecap anu teu aya huruf R jeung dimimitian ku huruf konsonan. Teu aya huruf R terus dimimitianna ku huruf konsonan diseselkeun rarangken ar. Tah ieu contona. Nah, kecap dasarna kasep ditambahan rarangken ar diseselkeun di tengah. Jadi kecap turunanna karasep. Hartosna loba nu kasep. Geulis ditambahan rarangken ar di tengah jadi garelit. Lamun bade ditambahan rarangken arna di tengah jadi barade. Boga rarangken arna diseselkeun jadi baroga. Bodo diseselkeun rarangken ar jadi barodo. Judes diseselkeun oge ku rarangken ar jadi jarudes. Hayang diseselkeun rarangken ar jadi harayang. Hideng diseselkeun rarangken ar jadi harideng. Harte kecap tina rarangken ar teh hartina teh nyaeta loba, kasep loba nu kasep, geulis loba nu geulis, boga loba nu boga, judes loba nu judes, hayang loba nu hayang, hideng loba nu hideng. Terus nu kaduana rarangken ar bakal ganti posisina jadi kahareupeun kecap pagawean atanapi kecap sifat anu teu aya huruf R jeung dimimitian ku huruf vokal. Tah si rarangken ar teh bakal jadi dihareup lamun ngeunaan kana kecap pagawean atanapi kecap sifat teu aya huruf R terus dimimitianna ku huruf vokal. Huruf vokal kan a, i, u, e, o jeung e. Contohna indit
ditambahan rarangken ar bakal jadi diharap si rarangken ar teh tadina biasa di tengah sabab ku asupna karena kecap pagawean atau sifat terus huruf mimitina lain huruf R tapi huruf vokal contohnya tina indit jadi arindit amis aramis alus aralus ambek arambek anggeus aranggeus eling areling eueuh jadi areueuh inum jadi arinu oncom jadi aroncom ogo jadi arogo ulin jadi arulin artinya masih angel loba terus salahnya masih kene ayeuna mah tadi rarangken al ayeuna rarangken al tadi ar ayeuna al kahiji rarangken al diseselkeun dina kecap anu ngandung huruf R jeung dimimitian ku huruf konsonan. Jadi kecap teh aya huruf R-an. Terus dimimitian ku huruf konsonan. Contohna kumaha? Bangor. Tah, kan konsonan mimitina aya huruf B, B teh konsonan. Aya huruf R-an. Jadi balangor. Mun bager jadi balager, dahar jadi dalahar, ditambahan al. Goler jadi galoler, pinter jadi palinter, paur jadi palaur. Tapi tetap artina loba. Loba nu bangor, loba nu balager, loba nu dahar, loba nu ngagoler, loba nu pinter, jeung loba nu paur. Anu kadua rarangken alna, tadi mah dina kecap anu ngandung huruf R ayeuna mah rarangken al diseselkeun dina kecap anu teu ngandung huruf R jeung dimimitian ku huruf konsonan. Daya huruf R dimimitian ku huruf konsonan. Lempang jadi lalempang, lungse jadi lalungse, leuleus jadi laleuleus, lemes jadi lalemes. Terus ayeuna rarangken al pinah posisina ka hareupeun kecap anu ngandung huruf R jeung dimimitian ku huruf vokal. Jadi si kecap teh aya huruf R-an terus dimimitian ku huruf vokal anu kumaha contohna? Tah, nu kieu contohna. Kecap dasarna ajrih, mimitina kan huruf vokal huruf A jadi alajrih. Angger jadi alangger. Terus emprak jadi alemprak, udur jadi aludur. Jadi rarangken teh rarangken bisa aya nu di tengah, terus bisa wae jadi pindah ka hareup. Aya ku sababaraha sabab ngandung huruf R jeung mimitian ku huruf vokal. Nah, mung sakitu nu kapihatur ku ibu, pamugi ku hideuk biasa dingertos terus aya manfaatna anu dijieun ku ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.